Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mak, ayah sayur gulai daun sampe ke emak. Yang geus simpen we ka ditu. Lain kali mah ulah mere sayur daun sampe kakolot mah nyeun darah emak naik wae. Mak, yaya kolak peyem sampe ke emak. Yang geus simpen ka ditu. Nya mak, iya simpen di dia we nyamanya. Batur mere cemilan kakolot nu ngundang panyakit kabeh. Lamun teu sayur daun sampe nyieun darah tinggi. Teu kitu kolak peuyeum bikin kembung kana beuteung. Sakali-kali mah mere teh ikan, daging, buah-buahan, eta-eta wae mere teh. Mak, iya ayah lauk hayam. Ayam potong atau ayam kampung nih? Hayam kampung. Hayam ternak kabi, lumayan mak, gede jadi dipotong. Alhamdulillah mak, bisa keur lauk. Ayam kampung. Mak mah resep nih ayam kampung mah. Jabani ngeliat dagingnya. Pan untuk mah geus teu kuat. Bari nage mak mah jijik. Lamun inget nempoh hayam maneh mah, hayam ternak maneh mah laliar. Naon-naon oge sagala di dahar. Katai-tai di dahar hayam maneh mah. Mak, iya tadi anak emang gajian, tadi ke emak. Nya. Ngan 100.000 nih. Zaman ayeuna duit 100.000 pagi kana naon. Nya geus lah. Nah Hanis, kunaon menileleus kitu balik teh mitoha teh, padahal kan deket imahna. Dek teu leuleus kumaha Nur, emang imah mitoha abi deket tapi hatena jauh pisan. Maksudna kumaha Nis? Mitoha abi mah amun abi mere tengah genahkeun jawabanna dibere daun sampe cenah mah nyieun darah tinggi, dibere kolak peuyeum sampe bikin kembung, geus kitu dibere lauk hayam ge oge teu narima, cenah mah teu resep dagingna liat. Geus lah Nis, ulah diambil hati ngaranna oge biwir anu geus kolot. Biwir nu ngaranna geus kolot mah rewel wae manehna. Yang geus atuh Nis, urang rek beberes heula nya Nur. Mak, ieu aja ya buah mangga. Buah mangga. Mereka kolot buah mangga. Nyieun asam lambung urang wae naik. Saha nu nelpon? Si Neng. Halo Neng. Nya Neng, geus asup dieu 500.000. Sing sehatnya Neng, sing murah rezeki Neng. Nya Neng, kue puding viral eta geus nepi bieu di tukang paket di GoFood. Emak ge resep pisan Neng. Hah? Oh, jadi lebaran haji ayeuna mau bisa ka dieu Neng, mau bisa balik. Oh, terus kena naon? Sehat-sehatnya Neng, sing murah rezeki Neng. Ya, waalaikumsalam. Ya ampun, emak boga anak. Pengertian, nyaah kakolot, tepelit, tapi jauh. Coba lamun deket, pasti hirup emak bahagia pisan. Hirup emak bisa didampingi ku anak anu pengertian. Mak, lamun anak nu jauh mah seungit pisan. Tapi anak nu deket bau tai. Nah, maneh ngomongna kitu nih. Lamun nu jauh merena puding viral nya wajar we mak. Ngaranna geuti kota nya dahareuna puding. Beda jeung urang nu ti kampung dahareuna buah. Kolak sampe. Tapi emang nasibnya mak jadi minantu nu miskin ieu. Teu ngurus mitoha diomongkeun. Diuruskeun teu narima teu ngageunahkeun kana hate.
Lamun aya nanaon anger we nu deukeut anu diandalkeun. Tapi lamun aya masalah nanaon anger we nu deukeut nu disalahkeun. Jeung nu teu habis pikir mak. 1000 pengabdian nu deukeut eleh ku bolu puding nu dikirimkeun tilu jauh. Emang bener nyamanya kata pepatah, yang jauh harum mewangi, yang dekat bau tai.